tapa hudang deui sampurasun ka masyarakat sadayana geus wancina geus naktuna ieu orai tapa dihudangkeun deui. Loba kanangan anu katinggaleun di ieu orai tapa, matakna hayu urang hudangkeun deui meh ieu orai tapa teh bisa mere kamanfaatan terutama ka masyarakat sabundaranana. Dibewarakeun kasadayana di ieu orai tapa bakal dibangun hiji tempat rekreasi pikeun kulawarga, pikeun pamuda, pikeun barudak, oge pikeun sadaya lapisan masyarakat. Di jerona aya rekreasi tempat keluarga, aya tempat dipoto anu ngeunah bisa beri nempo ka kota Bandung, oge aya tempat camping, oge aya hiji wahana anu dihususkeun pikeun mobil off-road jeung nu resep momotoran bari leuletakan. Oge saleuwihna teh eta bakal aya edukasi kopi nu langsung diajarkeun ku patani ti mimiti nyeungceun nepikeun ka bisa panen eta kopi. Mudah-mudahan ku dihudangkeunna orai tapa ieu bisa mere manfaat deui ka masyarakat sabundaranana, ku tanina maju oge ku wisata anu bisa mere dampak positif secara ekonomi. Hayu ka masyarakat sadayana urang babarengan ieu bangun ieu hudangkeun deui orai tapa pikeun kamajuan lembur urang. Orai tapa laingan seukur mitos, orai tapa laingan seukur sajarah anu ku urang kudu ditapakuri, tapi orai tapa kudu dihudangkeun deui, kudu dihudangkeun deui, kudu dihudangkeun deui.